Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 17 Agustus tahun 45, Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, proklamasi dibaca. 17 Agustus tahun 45, lepas rantai penjajah. 17 Agustus tahun 45, Rahaya mimiti bentar. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa masalah. Beda paham, beda kahayang, lobai suap numrek ngancurkan bangsa. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa kejadian. Sekaitu ribuan nyawa jadi tumbal pikeun utuhna negara. 17 Agustus tahun 45, urang wajib syukuran. 17 Agustus tahun 45, Indonesia masih ayah. Lain aya bejana we, teuing hoak teuing bener. Loba warga negara asing anu geus asup ka negara urang. Kade alur rapatkeun barisan, pikeun ngajaga negara. Ulah nepi ka negara urang jadi milik batur. Komo kudu ngalaman dijajah deui mah. Cukup ku kolot urang baheurna nu ripuh. Beurih lur. Hei, para jawar-jawara Sunda, geus waktuna anjeun nyari. Tembongkeun wawanena anjeun. Sok. Gerah udang. Udang. 17 Agustus tahun 45, Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, proklamasi dibaca. 17 Agustus tahun 45, lepas rantai penjajah. 17 Agustus tahun 45, Rahaya mimiti bentar. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa masalah. Beda paham, beda kahayang, lobai suap numrek ngancurkan bangsa. 7 kali ganti presiden, rupa-rupa kejadian. Sekaitu ribuan nyawa jadi tumbal pikeun utuhna negara. 17 Agustus tahun 45, Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45,
proklamasi dibaca 17 Agustus tahun 45, lepas rantai penjajah. 17 Agustus tahun 45, rakyat mimiti bentar. 17 Agustus tahun 45, orang wajib syukuran. 17 Agustus tahun 45, Indonesia masih ayah.